Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Hari ini kita mancing lagi bersama Mang Gondong bersama teman saya. Dan kita sambung dengan ceramah Abuya Tohawi melihat wujud maung segede kebo. Hayat ngimpi abah nantung cak abah kaula boga ieu teh abah boga maung dua gede luar biasa besi si hayat leuleuh tuh maung abah begitu dideuleuh ku kula masyaallah sagede kebo maung luar biasa masyaallah asan haji mah lamun katijak pahes haji pendi atuh kagibas buntut tangan Masya Allah, kula malohok beku gede-gede teuing mau. Hiji deui bah, hiji deui digerokeun ku abah teh be keluar. Masya Allah, begitu keluar teh ya, ieu lah wujud guru urang almarhumlah. Nangtung di tengah lawang make baju gagah luar biasa make sorban nu mantak pula make baju kieu set ieu endek memperagakeun seperti kos kieu lah baheula al-bakurlah ageuleuh ku kula teh di tengah lawang set ieu lah ku abah ditunjuk ieu lah mau abah anu sangat luar biasa Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah. Pujian anu dilantunkeun ku jutaan makhluk Allah di alamul mulki itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jutaan pujian nu didendangkeun ku makhluk Allah di alam malakut itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian nu berkemah anu disenandungkeun ku jutaan makhluk Allah di alam jabarut kitu deui di alam lahut sadayana milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Susuitan nu sok disuitkeun ku Haji Pendi eta mah di alam syaiton. Salawat salam mugia terlimpah kaharibaan alam Nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluarga sahabat tabiin atba tabiin ila yaumil qiyamah. Nu mulia para habaib nu jelas dua-duana unik nu hiji tatoan nyana sok ngahiji bejeun preman main selot bae
Kajeun nu mantak kukula dititah ngomong sebab jamaah anak tukang main selot kabeh. Cocokan guru urang Habib Pandanwangi. Yelah urang ngadenge suara jeritan seorang duda. Mantak dek ditawarkeun ku gula karangdan waya di dieu. Nyaho bae. Tayelah urang doakeun Nabi Brojak mudah-mudahan menang jodoh deui. Ngaharewas ka kula kajeun kiai umur 95 tahun ge. Urang doakeun para habaib mudah-mudahan diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, termasuk kepanitiaan daripada Isra Mi'raj Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu panitiaana ieu sakaligus Ketua DKM Masjid Al-Istiqlaliyah jeung jajaranana Kiai Haji Afifuddin. Kemudian kepanitiaana Ketua Tim 9 daripada Bapak Haji JJ Masuri anu mewadahi kaum sepuh di Kampung Cilongo. Termasuk Ketua Keluarga Besar Al-Istiqlaliyah anu diketuai ku Kiai Haji Umaini. Ialah tilu kekuatan anu ayeuna ngajadi kepanitiaan. Bisi jamaah kurang berkat demo nu tiluan. Tapi alhamdulillah anu mantap tarenang ieu caricing biasa nang geus sareubeuh meureun. Nyaho sareubeuh nyola lapar. Insya Allah kami panitia geus nyadiakeun pedagang-pedagang di dieu. Jadi nu hayang dagang hayang dahar mareuli sorangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu Kangjeng Nabi Allah Adam diturunkeun ka bumi. Naon anu panggeulana diperintah ku Allah Subhanahu wa taala. Hai Adam, sumuhun Gusti. Bah Baitullah anu geus 2000 tahun samemeh anjeun turun ka bumi rehab. Lantaran Ka'bah Baitullah usiana geus 2000 tahun. Ilah pertama mengawali di muka bumi Kanjeng Nabi Allah Adam alaihissalam merehabilitas daripada Ka'bah Baitullah. Masya Allah, bangunan tertua nu aya di muka bumi anu Allah ngajelaskeun inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bittaqah. Sesuai kejeng Kanjeng Rasul saat ditanya ku sang sahabat, ya Rasulullah, aya naon? Naon anu pertama dibuat di bumi? Iyalah Kanjeng nyebutkeun bahwa anu pertama adalah Ka'bah Baitullah. Alhamdulillah. Summa ba'da arba'ina sana saenggeusna 40 tahun perehaban daripada Ka'bah Baitullah, maka sang malaikat diperintah oleh Allah untuk kembali membangun kiblat kedua. Itulah Baitul Muqaddas nu aya di Baitul Maqdis. Setelah 40 tahun maka peradaban dunia di mana baik, di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia, seluruhna ieu moal keluar tina pergerakan dua kiblat anu sangat luar biasa, Ka'bah Baitullah jeung Baitul Maqdis. Jelas. Masya Allah. Maka betapa luar biasa di lingkungan Masjid Mekah Baitullah
di Masjid Baitul Maqdis ieu haulahu mubarak sekitarna mengandung keberkahan anu sangat luar biasa. Maka di mana baik di pelosok dunia, di mana aya pembangunan masjid, di mana aya didirikan masjid, di situ adalah tempat keberkahan anu sangat luar biasa. Insya Allah di lingkungan ieu pun tempat ieu adalah mubarak, amin, penuh keberkahan, amin, ya Allah ya Robbal alamin, masya Allah. Maka ialah salah satu rahasia nak guru urang memulai memotori pembangunan Masjid Al Istiqlaliyah anu ieu megah luar biasa dengan jangka panjang 17 tahun supaya tidak pernah terputus keberkahan di bumi Al Istiqlaliyah. Alhamdulillah, masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nu jelas ari Haji Pendi mah nyawa kaberkahan nyawan teu. Ieu mah kira-kira we ieu mah deuk nanya ieu ka urang dieu Nu jelas ari RT mah tadi geus jelas, masya Allah, nyana maot ditanya ku malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, teu kudu ngajawabna naon. Kudu ma RT di Cilongok mah cukup ngajawab, malaikat deuleu tuh masih aing. Cukup usah kitu lagi. Ari Haji Pendi ngajawabna naon? Masya Allah, man rabbuka, karung butut. Rada deres keneh tah. Coba lamun man rabbuka rangda. Moal beres. Kira-kira ka surga apa ka neraka? Normal. Abnormal. Ya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejarah mencatat urang baheula ieu adalah Hindu. Di Pulau Jawa teh Buddha. Masya Allah, berarti teu nyaho pangeran teh Allah Subhanahu. Berkah kerja keras dakwah anu sangat luar biasa Wali Songo. Dimulai Malik Ibrahim Gresik, Raden Rohmat putrana, Raden Mahdum Ibrahim putra daripada Raden Rohmat, Raden Qasim putra daripada Raden Rohmat, Raden Ja'far Sodi, masya Allah, terus Raden Ainul Yakin, Raden Said, Raden Umar Said, sampai Yutia Syekh Sarif Hidayatullah Cirebon dakwah sehingga alhamdulillah bumi Jawa, bumi Nusantara mayoritas beragama Islam. Alhamdulillah, masya Allah. Iya, diawali perjuangan tapi melalui pembangunan masjid-masjid. Urang bisa nyaksikan aya masjid Ampel, urang bisa menyaksikan aya masjid ieu teh Demak, urang bisa nyaksikan masjid-masjid peninggalan Wali Songo berdiri sampai datang ke ayeuna. Ieulah saksi anu sangat luar biasa perjuangan anu sangat pohara sehingga mereka para wali-wali Allah Isra Mi'raj terus lantaran ningali keagungan Allah Subhanahu. Tuh, alhamdulillah, masya Allah. Haji Pendi gosok, Mi'raj ada. Isra itu kata Kiai Haji Iim, kalau suka jalan-jalan malam itu namanya Isra. Jadi kalau suami ibu lagi habis dari naon kukuluyuran kayak mah jablay, eta ge ulah dikukumakeun tas Isra tage. Jadi ngaran Isra teh ya jelema anu tukang leuleumpangan ti peuting. Mentakan lamun salaki ibu leuleumpangan ti peuting be geus ulah dicarekanan. Alhamdulillah, berarti keur Isra tek pae kitu Isrona. Ya Allah ya Rabbi, aya teh mah mazhab Haji Pendi. Mazhab Haji Pendi. Masya Allah, yang nama penting menang aya larang dah main suitan deh. Jelas kan?
Tuh, hendak nanya be ka ibu-ibu ieu model potongan kieu ka sorga apa ka neraka? Dek merena ada tak? Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Pohara luar biasa. Nu mantak dibere keistimewaan ku Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul teh menghamba anu sangat luar biasa. Anggeus total ka Allah. Menghamba mantakan di itu lagi subhanalladzi asra bi abdi dengan kata penghambaan sepinuna ketika terjadi kesedihan melanda anu sangat pohara di tahun itu. Masya Allah. Pamanda sang baginda Abi Thalib anu jadi tatalang dada Kangjeng. Lamun aya naon bae nundeg ngahajar Kangjeng Rasul langsung Abi Thalib nu turun tangan ulah waka Muhammad alo aing ye sia lawan heula ieu mamangna. Masya Allah pohara luar biasa. Harita di tahun itu wafatlah Sayyid Abi Thalib. Pamanda Kangjeng. Duh Masya Allah. Istri sang baginda. Istri nu termulia Khadijatul Kubro anu moal katanjingan kemuliaan ku manusia salam dunia ku awawe salam dunia moal aya nu bisa nantinya lantaran gelis aya di Siti Khadijah. Masya Allah beunghar aya di Siti Khadijah. Tapi teu sombong ku kagelisan, teu bangga ku kabeungharan, kabeh pakaianna seet kabeh dipake dakwatul Islamiyah untuk mendukung perjuangan sang Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo awewe di dieu hartana dipake berjuang. Ayo. Masya Allah salaki keur ngabangun masjid cak pamajikan kakak ya be kongkorong kula jual ya. Masya Allah salaki keur ngajian masjid cak pamajikan kakak ya be ye aya kutang kula. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah tuh Siti Khadijah mah hartana kabeh dibiakeun ka jang dakwah anu sangat luar biasa. Istimewa sangat. Masya Allah perjuangan Khadijatul Kubro anu sangat parah. Di tahun itu dipanggil ke rahmatullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahun kesedihan. Maka disebut tahun itu oleh sang baginda Sanatul Hazan, tahun duka cita, tahun keprihatinan. Dua kekasih Abi Thalib sang pamanda, dua kekasih yang satunya sang istri tercinta wafat. Iyalah Masya Allah eueuh deui Kangjeng hanya mun tayang kabeh ka Allah Subhanahu. Ketika sapinuhna menghamba Allah, maka Allah memberikan hiburan anu sangat luar biasa. Ialah terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang pun ayeuna ulah sedih saat-saat keur keprihatin ekonomi mejeuna keur merosot luar biasa. Loba anu di PHK. Masya Allah loba dagang anu teu lalaku lain teu hayang lantaran eueuh anu mareunina eueuh duit anu sangat luar biasa geus we ulah sedih urang sapinuhna pulkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ieu bakal dibere hiburan ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh indah luar biasa linuriyahu min ayatina eta lah anu sangat parah. Maka urang mah istimewa ketika Kanjeng Rasul ngomongkeun eueuh nu dibikeun ka seluruh umat anu lain hanya di umat kaula. Naon ya Rasulullah? Di umat nu lain mah ibadah salat kudu di tempatna. Tuh aya masjid-masjid tuh aya eta teh gereja-gereja baheula tempat ibadah tuh baheula teh aya sinagog tempat ibadah orang-orang tempo dulu teu bisa di luar eta
tapi di umat Nabi, di umat kaula, di mana didinya sholat, ditulah di tempat itulah dikatakan masjid. Iyalah tanah kurang di mana baik ia bisa dipakai sholat. Haji Rusdi baheula nyana keur ngawaluku dur johor sholat di tengah sawah. Laju mabas diletak, laju katija kepong. Nyana mantakan reganya sasaeutik. Istimewa, Masya Allah. Tuh, maka baheula kurang lebih tahun 85 atau 83 mulailah pembangunan Masjid Al-Istiqlaliyah. Iyalah nu pertama anu dibangun ku Abah Sepuh. Jadi baheula asli nama Masjid Jame Cilongok teh nu di ditu di komplek pesantren. Nu kuari aya di majelis teh begitu Masjid Jame. Seiring kejeng perkembangan maka temahilah temuat masyarakat Cilongok, kemudian Abah Sepuh mewakafkan tanah ieu jeung ibu kaula, ieulah berdiri Masjid Al-Istiqlaliyah. Ieu adalah wakapan ibu kaula, abah kaula jeung ibu kaula. Masya Allah, berdiri nu sangat luar biasa. Pada saat itu masjid diresmikan ku Bupati Bapak Taju Sobiri. Kula leutikane harita. Komo haji masa taranjang kene. Ya Allah ya Rabbi. Terus tahun 2005 masjid ieu teu mahi. Digerokeun kula duduluran kabeh. Musyawarah bahwa kurang ngarehab masjid nu ieu. Musyawarah tokoh-tokoh digerokeun termasuk Bapak Haji Masuri. Digerokeun harita dana masjid ngabogaan 300 juta kurang leuwih. Sedengkeun perehaban masjid ngabutuhkeun 1,2 miliar. Maka dengan semangat anu sangat luar biasa guru urang siap mulai di hari Rabu pada saat itu peletakan batu pertama. Mulailah begitu peletakan batu pertama, iya kanyahoan masjid ieu teh ya ternyata teu ngiblat. Mulai nyahoana di dinya. Kok teu ngiblat? Aneh luar biasa. Diperiksa masjid-masjid nu baheula di Kompas ku Abah Sepuh teh ya henteu kurang di 20 masjid diperiksa ternyata ngiblat kabeh. Ieu doang cidun teh. Aneh luar biasa. Masya Allah, komodel. Setelah ieu teh lamun direhab teu bisa kudu aya pembongkaran total. Kudu dibongkar total, lamun teu dibongkar total moal bisa direhab. Akhirnya dengan semangat anu sangat luar biasa, anu perlu dibongkar, bongkar. Ya Allah, mulailah kerja bakti masyarakat termasuk tukang di poe etarbo, ternyata teu bisa neurak diketekan. Masjid ieu teu neurak. Terus hari Kamis sakit semua, tukang sakit semua. Terus termasuk yang gotong royong maruriang kabeh. Komo haji ieu mah Haji Rusdi mah geus diararajian bae nya nama. Haji Pendi masih aya di alam arwah kan. Masih di ditu keneh cenah teh. Ya Allah. Terus bingung ngalapor kabeh. Tek be. Ka Abah Uji bahwa teu kuat ieu teh pembangunan masjid untuk dihancurkeun teu bisa. Panggil kabeh. Terus laksanakeun. Masya Allah. Harita berarti terjadilah malam Jumat. Di malam Jumat itulah kejadian nu sangat luar biasa. Pintu kamar Abah Sepuh terbuka. Di situ Abah Sepuh aya nangtung di dieu. Masya Allah, kaula anu nyaksikeun langsung melapor ke Abah Uji bahwa kaula menyaksikan pintu kamar terbuka jeung Abah Sepuh didinya ngajobrol. Harita langsung ngainstruksikeun seluruhna istikharah.
istihoroh kabeh. Hasil istihoroh langsung ngalaporkeun ulah dikukumahakeun masjid ieu mah sia mendek ngabangun deui bae masjid wakafkeun ku sia nu 12 anak abah supaya boga wakapan kabeh. Maka ieulah terjadi pembangunan masjid ieu teh ieu adalah wakaf ke-12 putra putri abah sepuh. Masya Allah, jadi gabung di itu wakapan abah jeung ibu, ieu wakapan nu 12. Tinggal Haji Im mimitina kan kudu aya ucapan, ieu wakapan. Haji Im kalau ditanya, beser dengan wakapan mah berat aing mah cenah. Nya namanya beratan segala. Di sengkel lamun saya aing ka sorga sih ulah iluan ilu. Geus urang ilu. Gede masyaallah nu jelas kabeh ari kelas nu 12-an teh ya ieu ngabangun masjid. Di dieu jangkege ngahiji teh muncul jelema nu sentimen duk nanaon anda teh nyeun masjid dua ari sih nyaho tante. Hei, lain dua di Celogok 3. Iya hiji, eta hiji, nu hiji di ditu. Eta bau, masya Allah, monyong-monyong nu ngomong. Duk nanaon eta kumaha Jumatna ari sia kiai ta lain. Dipiteskeun sia ku aing. Masya Allah. Tuh, parah luar biasa. Iyalah Masya Allah keajaiban nu sangat luar biasa dengan modal 300 juta sampai 17 tahun terus pembangunan jangka panjang kamari ketika di direkap iya kabeh nanti menghabiskan 35 miliar 35 miliar. Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Aya kejadian sangat bohra luar biasa ketika ieu teh kula nyaho impian nyaho lain nu jelas kula teh ieu dalam kaayaan kaya teu ngimpi. Abah nangtung cak abah kaula boga ieu teh abah boga maung 2. Bode luar biasa besi si hayang neule tuh mau ngabah begitu di deule ku kula masya Allah sagede kebo mau bode luar biasa masya Allah asana haji malamun katijak pahes haji pendi atau kagibas buntut tangan masya Allah kula molohok beku gede-gede teuing mau hiji deui digerokeun ku abah teh keluar. Masya Allah begitu keluar teh ieu lah wujud guru urang Al-Maghfurlah nangtung di tengah lawang make baju gagah luar biasa make sorban nu mantak pula make baju kieu saat ieu endek memperagakeun seperti kos kieu lah baheula Al-Maghfurlah adalah ku kula teh di tengah lawang saat ieu lah ku abah ditunjuk ieu lah mau abahan sangat luar biasa. Masya Allah puhara luar biasa ketika terjadi pembangunan awalna kula tileleti geus dituduhkeun ku abah sia ulah ka mana di dieu nya di masya dituduhkeun teh terus sampai kula remaja dibawa dia dituntun ulah di mana sia mah di dieu di masya sampai kula ieu teh sababaraha deui abah sepuh wafat ieu dituntun deui kula di dieu sia nya mah. Masya Allah terjadilah ieu Al-Maghfurlah ketika jalan ramai luar biasa terganggu maka melapor ke Bapak Bupati pada saat itu supaya membuat jalan ka dieu. Berarti ka dieu lempang di teh makam lempang ka dieu teh sedangkan lamun lempang ka dieu atuh kula mau bisa nyeun di mah dieu. Berarti kan pinggir jalan laporan kula ka Abah Uci dengan bahasa akrab kula ka Haji pan ieu ku Abah ditanyain di mah dieu. Terus atau lamun aya jalan moal bisa boleh jadi baca Abah Uci pada saat eta nyiaran di tempat jalega keneh. Oh siap ka Haji tapi kan ieu Abah nuduhkeun di dinya aya masalah moal aya masalah. Kula ngimpi jeleg datanglah Abah sepuh pada saat eta ulah sieu di sia jadikeun imah sia mah di dinya jalan dipindahkeun ku Abah ka ditu. Jalan dipindahkan ku abah ka ditu. Kula lapor ka Abah Uci, Haji,
Jaya teko ngimpi seperti itu. Caka haji atau kahaji ge hayang. Kaditu mah ngan pan itu mah tanah batur kabeh. Pasawahan kudu ngabebaskeun sahanu deuk ngabebaskeun. Masya Allah terjadilah keajaiban, maka pembangunan masjid pindah ka dieu. Peletakan batu kembali kedua berarti di hari Minggu pada saat eta. Kemudian dibuatlah peletakan batu pertama kita pada saat itu mengundang Bupati Bapak Ismet Iskandar, ramakna daripada Bapak Zaki Iskandar. Ya Allah, di podium iyalah nu mantak kula nenden podium di dieu aya rahasia nu sangat luar biasa. Pada saat itu Pak Ismet Iskandar tanpa sadar atau tidak di panggung langsung berkata, kata Pak Ismet, tidak layak jalan ini di sini. Padahal kan geus diketok palu. Geus diketok palu, geus tarurun, naon teh beundeukeun jalan, tidak layak antara masjid ini dan masjid ini. Ieu terpisah oleh jalan, maka saya pindahkan jalan ini ke sana. Persis impian ku Abah dipindahkeun. Eta berarti kan bahasa eta dipindahkeun ke bupati. Masalah hadena teh dipindahkeun ke Haji Rusdi. Coba lah dipindahkeun ke Haji Rusdi mah moal beres. Dijual. Tuh, Masya Allah, itu bisa mindahkan bahasa. Ku Abah dipindahkan ke jalan itu. Ku naon Bapak Ismet ngomongkan, ku kaulah dipindahkan jalan kan itu. Maka dibebaskanlah ku Bapak Ismet. Masya Allah ilah kuari jadi kesatuan. Alhamdulillahirabbil alamin ta ilah rahasiana nu mantakula hayang ieu teh peresmian ku putra daripada Ismet Iskandar yaitu Bupati urang Bapak Zaki Iskandar. Cuman kebenarannya aya hal anu penting luar biasa. Mohon maaf ka kaula. Insyaallah nyana ayeuna kuari keur di Surabaya, turun di Surabaya hari Minggu moal balik deui kula ka ieu mah deuk ka imah kiai deuk ilu tanda tangan. Jadi ke tanda tanganna panderi itu teh tadi kula ngobrol langsung nyana teh ya di telepon mohon maaf oh kajian cek kula rahasiana gede. Rahasiana ieu nuduhkeun ieu tiap masjid ieu eueuh duit pamarentahan. Yo, coba lamun Haji Rusdi nu tanda tangan. Pajar nang nyana bae padahal ieu. Iyalah alhamdulillah urang doakeun bupati urang mudah-mudahan bupati urang ieu salamet amin, panjang umur amin, bisa tanda tangan ke insyaallah dina poe Minggu sore langsung ngalapor ka kula turun di bandara moal balik deui ka ieu mah langsung menuju ke rumah kiai untuk tanda tangan. Tapi tetap peresmian urang jadi. Jadi insya Allah peresmian ya urang lantaran pergerakan guru urang anu sangat luar biasa, keluarga besar guru urang aya Kiai Zaki, aya Kiai Asep, aya Kiai Toto, aya Kiai Farhat, insya Allah bakal membantu daripada paman-pamana Kiai Haji Jalal, Kiai Haji Uus, jeung sajabana ieu bakalna peresmian ieu teh ku keluarga besar Al Istiqlaliyah. Keluarga besar Al Istiqlaliyah anu bakal menggunting kita diresmikeunana masjid ieu. Alhamdulillah masjid ieu teu boga hutang. Lamun boga hutang kula deuk diserahkeun ka bupati tadina mah. Tapi moal karena kami BDKM KB ieu teh ka Bapak Bupati teh ya geus ngarasa bapak kolot. Kami anak-anakna anak anu paling baik yang tidak pernah minta sama orang tuanya. Anak yang paling baik adalah anak yang tidak minta sama orang tuanya. Orang tua yang bijak suka memperhatikan kesusahan anaknya. Tinggal gitu doang. Tuh. Jadi kami geus jadi anak yang baik. Tinggal bapak bijaksana teh ka kami, tinggal kita doang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kiai, tapi kan kuari dibangun masjid ya. Tayeulah masjid ieu sekilas kula deuk sadada-kada 30 tahun ka tukang Abah Sepuh geus ngomongkeun masjid ieu bakal ngajadi masjid seperti Masjid Banten. Seperti Masjid Banten. Kaula terus sangat luar biasa ngobrol ke jeung Al-Magfurlah
tuh ieu teh tujuan akhirna Guru Al-Magfurlah, tujuan intina ieu hayang ngabangun ieu. Tapi ternyata masjid bangunan Abah Sepuh baheula teh ieu seperti ieu awawe geulis luar biasa anu jinak-jinak merpati. Waduh. Jadi masjid ieu diumpamakeun awawe geulis. Cuman gelis jinak-jinak merpati ongko jinak tapi lamun deuk ditewak hese hari awawe kuanya mapan jinak-jinak bebek atau di deketan teh langsung depa bae. Iya mah masjid ieu mah jinak-jinak merpati. Masya Allah teu be ongko geus be disuitan senyum itu ya biasa I love you ge ngajawab teu cara haji tadi kudu nangguan ka Padang Masar capek teuing tah mah teu ge ngajawab geus deh tapi saat deuk bersanding tetap ngaluncat mungkin lain jodohna baheula masjid dia dilamar ku Al-Magfurlah ternyata henteu jodoh tapi di masa kaula ieulah masjid ieu anu ngagerokeun ka kaula langsung nyebutkan I love you. Waduh, Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Iyalah masjid anu terus perjalanan panjang. Ditanya sejarah saeutik insya Allah kurang ngaresmikeun masjid ieu bakal dihadiran ku para raja-raja Nusantara bakal. Insya Allah kaulah ieu teh geus menghubungi geus mulai insya Allah siap dengan waktu lamun Allah nakdirkeun. Kok bisa gitu? Karena perlu diingat salah kadar saeutik beheulanan di negara di daerah urang aya kerajaan 3 hiji kerajaan Banten 2 kerajaan Sumedang Larang 3 kerajaan ieu teh Jayakarta Batavia. Ieu wilayah Tangerang teh wilayah kosong. Kemudian pala putra mahkota daripada Pangeran Sumedang Larang datanglah suaka ka ieu ka Banten diterima oleh orang masyarakat kerajaan Banten. Keperkawinan silang tek anu diprakarsai ku Pangeran Arya Wangsakara anu bergelar Pangeran Tangerang 1. Bergelar Pangeran Tangerang 1 anu kakarak sababaraha bulan diresmikeun ku Bapak Presiden Jokowi sebagai pahlawan nasional anu aya makamna di Lengkong. Ieulah memintalah untuk dibuatkan satu kerajaan direstui ku kerajaan Sumedang Larang, direstui ku kerajaan Banten jeung ku kerajaan Jayakarta. Wilayah kosong ieu bakal dibuat satu kerajaan anu disebut kerajaan Tangerang. Kosong ieu masyarakat nah 3 berarti ti Banten, ti Jakarta jeung ti Sumedang mantakan mun ngomongkeun budaya Tangerang moal aya budaya Tangerang. Budaya Tangerang di Tangerang teh budayana ieu teh Betawi, Jakarta. Ya kan? Budayana Pasundan, Sunda eta ye parahyangan, ieulah Sumedang Larang jeung Banten 3 percampuran. Bageula budaya anu aya di Kabupaten Tangerang teh 3 budaya, hiji budaya Betawi, 2 budaya ieu teh Banten, 3 budaya parahyangan Sunda. Pangeran Arya Wangsakara deuk mulailah pembangunan masjid, terjadilah pertempuran, gugur Pangeran Arya Wangsakara, Pangeran Tangerang 1. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Muncul putrana Pangeran Yuda Negara, ieulah bergelar Pangeran 2, Pangeran Tangerang 2 kembali gugur di medan pertempuran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pembangunan masjid terus sampai ke ayeuna teh encan pernah terjadi. Maka insya Allah di ayeuna ieu dibangunlah masjid ieu ku kaula dingaran Masjid Tangerang. Masjid Tangerang Banten Al Istiqlaliyah.
Masjid Tangerang Banten Al Istiqlaliyah ieu teh masjid nu baheula tertunda para arya-arya baheula nu tertunda ieu lah rahasia guru urang baheula dimulai Abah Sepuh membuka rahasia sampai ke Abah Uci sampai ke ayeuna mulailah terlaksana. Maka rugi mun Haji Rusdi teu iluan kana pembangunan ayeuna. Rugi anu sangat luar biasa karena ieu masjid akan bernilai sejarah panjang anu sangat luar biasa. Kayak insyaallah dibukakeun deui rahasia ku kaula teh ya karena ieu bakal aya nu sangat luar biasa geus daratan di berbagai daerah ka kaula ieu lah menunggu pembangunan masjid ieu. Ku kaula ke insyaallah dalam peresmian pembangunan dia bakal dicaritakeun saha-saha anu dararatan ka kaula anu ieu teh geus aya data-datana insyaallah. Maka supaya urang iluan berarti masjid ieu lain milik warga Cilongok doang, milik warga Tangerang Raya. Lain salah kadan Kabupaten Tangerang, kabupaten, kota, termasuk Tangsel. Mantakan kaula langsung tadi menghatur salam ka wali kota Tangerang, ya teh Bapak Arif supaya hadir. Masya Allah Pak Kiai keur aya acara keluarga kunaon ngadada. Ieu atuang si tengah dada tapi kajian supaya terinformasi bahwa ieu masjid adalah masjid milik orang Tangerang Raya anu insyaallah rahasiana ku kaula dibukakeun ieu mah urang kuari bismillah mulai urang teh ieu engke ngaresmikeun Masjid Al Istiqlaliyah. Ieu mah Masjid Tangerang Raya Al Istiqlaliyah nama tetap teleungit Al Istiqlaliyah supaya urang iluan karena nilai sejarah nu sangat luar biasa. Ieu supaya kipodol disiapkeun membaca ya Rabbi bil Mustafa kepanitiaan supaya siap-siap insyaallah. Kiai emang geus teu boga duit gitu boga bahwa ieu teh kula awalna teu boga duit saperak pun jangan bangun masjid ieu tapi kenyataanna sampai ayeuna 1,5 bulan ieu masjid geus menelan biaya 1,6 miliar. 1,6 miliar di mana eta kiai duitna teu nyaho nu jelas haragagan di luhur eta teh. Masya Allah sampai detik ayeuna alhamdulillah can boga hutang atuh teu kudu mentaan beureun kaula nu mantak ieu ngomong kieu supaya kabehan merasa memiliki kana masjid Tangerang Raya Tangerang Banten Al Istiqlaliyah anu kuari keur dibangunnya supaya urang kabehan rambati ratahayu berat sama dijingjing ringan sama dipikul berdiri sama tinggi duduk sama rendah kurang kabehan babarengan ya Rabbi bil
yang sangat luar biasa ketika ieu teh ya kula nyaho impian nyaho jelas kula teh ya di dalam keadaan kaya teuing abah nangtung cak abah kaula boga kieu teh abah boga mau dua luar biasa besi hayang heuleuh mau ngapa kula masyaallah sagede biasa Masya Allah asal haji malam kaki kenal haji peri atau kaki tas tuntut tangan Masya Allah kula molohok ikut budi gede deui bah hiji deui digerokeun babah keluar Masya Allah begitu keluar dia ieu wujud budak al-haq nangtung di tengah lawa pakai baju gagah luar biasa pakai sorban mantap pula pakai baju kieu sampai ieu memperagakan seperti kosnya lah pula akan pula teh di tengah lawa sampai ieu lah ditunjuk ieu lah mau apaan sangat luar biasa Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.